tuh geus diterapi-rapi. Kalah bararingung. Teh mun baturnya kumaha rasana ieu urang doh pagawean geus beak deui kudu ngalamar ka mana ieu. Kesal ieu teh. Pan, Ulinnya ayo mana nya? kan itu gitu tuh, harap. Ayo arep yuk. Iya tuh nah. Ninggal itu tuh yuk. Ayo. Marulin euy. Aing mah cicing mah di dieu nya. Kumaha deui ngalari nya Pagawean can anggus-anggus nggawe aduh parah ieu kumaha tuh saha tuh nya ieu zaman bersase ieu orang butuh pegawai ya bingung orang aduh kumaha tuh nya ieu aduh ieu teh pagawean munggul aneh sebenarnya mah ieu teh pagaweana kalabur astagfirullahaladzim kalah pusing ya kana hulu ya aduh kumaha tuh ya orangnya. Video diuk lah. Duh, ya mending indahnya euy. Duh. Banyak. Lain tadi si Ani ngomong naon ya? Tadi di ditu. Ngomong naon Ngomong naon dia teh kadua we. Aya budak tadi di ditu teh euy, ulang-ulang nak bes. Kok bisa dinyanyi ulang-ulang cek aing teh. Itu atuh karunya. Aduh, Nya, teh teh sopan euy. karunya budak batur. Sok geula aing budak blablu kitu teh atuh aing mah, hayang neunggul euy. Aing mah geuleuh. Geuleuhna. Geus lah, teu bae. Kumaha tuh euy aing? Wah bararingung. Burit ieu naon gawe ka mana ieu urang teh berada di ukelas kan jadi dia mikir ya sebenarnya udah kemana ya aduh tapi itu jika aya jamak tuh budak kadia budak kadia Aing sono ngegeroan euy. Saha nya? Kali itu samperkeun ah. Naon euy si Akang? Naon Kang? kadia diuk dia dari gireun urang Aduh, aya naon Kang euy? jangan Ge. Aman. Nya, damang alhamdulillah. kali Mohon. abi teh kieu ya Mohon. pada malan teh acan rapi ya teh Mohon. biasa damel Oh, tiasa osok eta ke sakana bangunan. kada bangunan atuh cocok damel we di dieu nya Siap. Atunya apalah? Terus baik, Mohon. on kayak dia nya. Siap. Kas damel ka dia. Siap. Bapak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atuh urang teh meunang pagawean teh. Saurang lumayan itu nyolek-nyolekan eta teh digigit. Urang hate euy. Menang pegawaian teh mah. Atuh bos tuh. Pulau kang ngahina cicing mah heula. A. Mangga sok. Yes, yang tadi. Soal tugas lah. Ya budak can datang keneh wae kumaha ya budak. Kumaha itu perjanjian tadi teh waras pisan. Kita habis jam genep ya maghrib urang ka masjid. Duh, ieu si Obos kembuan kumaha? Aduh, aing geus bararingung. Wah itu sih karena budak datang alhamdulillah tapi si eta nepati janji benar
ieu. Assalamualaikum bos. Alah sia datang tah gini nya. Sip, bos. Tepati janji mana? Siap Tuluy siap. gawe ayeuna nya. Siap. Aduh, aing kudu bisa menangkan duit ujang beli motor ya. Nunjukkeun aing ke barudak tadi lah. Aing bisa pokokna mah. Tiga batulah bereskeun eundahkeun ujang isuk si Obos. Urang geus burit anu emang balik. Duh, itu budak teh gawe terapi kenceng ya. Ku urang mun boga duit naik ka meulikeun motor itu budak teh jiga kitu tuh. Jang. Rapi bos, alhamdulillah. Syukur atuh alhamdulillah. Batu nage geus ngarunggul. Heeh, syukur. Semen di ditu tuh tadi. Heeh, kurang ka dieukeun nya itu. Siap siap siap. Isuk, bayana ka dieu nya. Siap.